drama si Neng. Banyak. Assalamualaikum. Tumben maneh wayah kieu geus balik ning. Apanan ada rapat ari mama, jadi we dipulangina cepet. Meni rapat wae guru teh. Rapat ke naon atuh? Apanan mau study tour lagi mah, cenah mah dekat Thailand. Geus tadi tur deui wae. Cikene kamari teh ka Wahu, ayeuna geus hayang ka Thailand. Kumaha cenah guru-guru maneh nya? Yang nggak tahu atuh, tapi menjadinya mah ya mah study tour ke Thailand, neng mah hayang jajan anu udang loncat. Naon udang loncat teh ning? Ni asa ku araraneh ngarandahareun teh nya. Eta geuning mah anu udang ata terus dibumbuan terus dikocok-kocok gitu. Jigana ngeunah deh aya rasa seger-segerna gitu. Ah, sia mah sok mah hiwal teh nya. Ngadahar tutut ge sia mah kabeureuyan. Ieu ngadahar udang atah meureun teu utah uger. Apanan tutut mah hese atuh mama ngecrokna. Jadi we ku neng teh kecrok we kabeh jeung cangkangna jadi we neng kabeureuyan. Ah, eta mah alasan we maneh mah. Coba atuh kula dahar ah. Mah lamun neng kerja kelompok di imah bae entong. Nyampe we asal tong ngabala di imahna udah bersih. Ah, aing teh menang bebersih ke babaturan maneh babacak di imah. Henteu da moal ngabala janji. Punten mama Ning. Alah, aya Bu Erna geuning. Keur dahar maneh. Iya. Si mama teh da jiga nama sayang sih sama neng matak ngetah dahar ge, tapi meni amak-amakan wae Bu Erna? Iya Mama Neng, idangan teh si Omi. Aduh, nuhun Bu Erna nya. Mama Neng, apal teh salaki si Omi jiga kumaha? Teu apa Bu Erna, tapi rerengeun mah cenahnya jiga bule salaki si Omi teh. Bener teh eta teh? Jiga bule kumaha ari Mama Neng, sakitu caketrek hideung eta teh. Oh, kitu eta teh. Tapi cenah mah salakina teh pengusaha. Bener teh eta teh Bu Erna? Pengusaha sih, pengusahanya Mama Neng ngan pengusaha rongsok eta teh. Ya lumayan atuh Bu Erna nu penting mah pengusaha. Ngan ieu teh idanganna nah sagala diasupkeun lain menang rongsok ieu teh. Maknya teh aya rongsok mah diasupkeun ka dinya. Yang geusnya Bu Erna teh heula. Siratna cenah balik deui. Mangga. Mangga Bu Erna. Cing orang tinggali idangan teh naon eusina. Nih. Nah skincare-an sagala ieu teh. Sok aneh wae sok mahiwal si Omi. Neng, udah sahar eta jangan cai sagala. Buari si Neng aya. Neng, Neng. naon mama ih Itu babaturan maneh lain? naon Burhan kamu ka dieu Kan kita mau kerja kelompok, Neng. naon ari kamu dan teu poe ayeuna kerja kelompok naoge da jeung kamu mah teh sakelompok jeung neng Banyak nggak boleh, Neng, sekelompok sama kamu. gak boleh kamu mah tuman Naon budak eta? Mama mertua, Burhan pulang dulu ya. Jugjag indi teh lah. Ngan eta kade pohonnya acai dilap nih. Sarupa-rupa pisannya jelema di dieu. neng Neng, kawan kau nyamper lagi lah. sahanya si Burhan deui kitu Siapa lah kawan kau tuh? Cukup sangat lah teterekelan dina pager. oh si Jasmine meureun eta mah neng angkat heulanya pak Iya, sok we. ada Jasmine nah tadi kamu teh sekolah cenah kamu gering Oh, aku teh mencret neng biasa. Kayak masih Ica yuk. dik naon ke rumah si Ica min Urang beli ciwang. Kan nenek si Ica jualan ciwang. nu bener min ayo atuh orang meuli ciwang Nih kamu masuk ke jero neng. apa rek nyokot duit kamu sampai kamu mati heulang kayak aku nyusul Jeh, Assalamualaikum nenek Ica ayo tuh Jasmine buru hujan Waalaikumsalam, Neng gelis menak cinta jenggo kada mangga kade. mau Uyun itu teh apa? Iya teh cipuknya cinta daling gelis aduh bager manja. Iya teh cipuk mau uyun enak pisan raos pisan lamun anu di raosan. Iya, sok muhun mangga enak di ieu lamun di sawasan teh enak pisan sok mangga ieu cipuk mau uyun. ari cipuknya naon mau Uyun acina apa pekuk gitu Sana atuh cinta menak dinggo gelisnya ieu mah cipuk teh acing ngangge kerupuknya cinta daring manisnya. Ieu teh enak pisan komo ieu mah nya cipuk nama uyun nya muhun pisan ieu enak pisan sok mangga daring lamun di raos. ada mas sabar hiji eta teh mah
Ada malah hiji eta gelis cinta bager sayangnya. Cigana ngeunah pisannya, Neng. Muhun atuh ieu mah raos pisannya menak bager jenggonya ieu teh enak pisan cipuk ma uyunnya cinta daling orang mah nu gara rasa penyem nih raos pisan. Ngomong ngangge saos mah cinta daling gelis meni enak pisan ieu teh. Oh, gitu eta teh. Geus kan hayu orang balik deui we. Nah, hajing balik deui, kamu tuh jadi meuli. Moal ah, da neng mah geus seubeuh tadi geus dahar. Ya udah atuh hayu kita jajan sebelah yuk. Ayo, Oke. Dadah Mak Uyun. har, lurus tunjung kitu eta teh geningnya gelis minak jenggonya. Aduh panya teh rek meuli mun teh balik pisan nya gelis. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Imas, keur naon di dinya? Imas. Bu haji geningnya. Keur naon atuh Imas mending ngalamun wae. Imas teh keur bingung loba pikiran, tapi bingungnya mikiran naon? Ah, Imas maneh mah teu baleg wae. Manya aya pikiran tapi bingung mikiran naon. Oh geningnya mikiran naon? Ibu Haji aya teu pikiran. Engke ku Imas bantuan mikir. Ah, Imas, Ibu Haji mah geus teu kuat yang hareupan maneh mah. Ibu Haji mah deuk indit weh. Ibu Haji teh bisa ngapung geningnya. Pantesan we disebut Haji Burung. Keur naon di dinya Imas? Imas keur naonnya? Bingung kieu. Sing Imas. Kade geura. Naon cepopon? Imas. Ari manehna cerkain wae. Nya teuing atuh. Nahanya Imas teh can kawin cepopon. Make jeung nanyakeun ka Cepopon eta mun teh. Apana cepopon nu hayang apal Imas na can kawin. Nah, jeung nanyakeun ka Imas. Imas mah teu apal. Oh nya. Ngancu atuh Imas. Eta ditiung da anu bener mun yang soe kitu. Jeung Imas nengsolnya. Panya teh kalakuan Imas, so anu nyengsol teh. So atuh menurut heula kurang kenca. Kurang kakenca. Kieu maranya. Yang kitu atuh Imas. Kurang ke tengah atuh eta mah. Kurang ke tengahnya. Kela. Lamun kieu geus bener acan, kurang tengah kene. Begitu balik bisa si Imas. Kan ayam 100 eta teh Imas. Kenyem duitnya. Tulungan atuh Imas. Ya coba pondekot kagak cita tagi ya kumang keliling. Mana cepopon nu nginjem Imas anu mayar. Buru tulungan atuh Imas. Mana teh meuni teu karunya ieu ke Cepopon. Minta tolong mah ke polisi aturan ka Imas. Gus Imas merek nyusuh heula. Untung keur hujan. Imas atuh di kamana eta atuh Imas. Tulungan Cepopon aing mah meuni budak Cepopon jadahan Imas. Jangan minta tolong matung ka Imas, ke polisi. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Hehe. Neng. Isi lagi. Imas atuh eta di kamana Imas Cepopon tulungan. Aduh. Waalaikumsalam muhun Neng cinta menak jengol. Ere saya kata-katanya banyak banget. Imas aduh kamana Imas ya Cepopon atuh